Sallallahu ala Muhammad. Kudu boga rasa kaerah di mana urang rek milampat ka maksiatan. Mun namina maksiat berarti hiji pagawean anu kaluar na aturan syariat. Hiji pagawean anu teu pisan-pisan nincak dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daripada maksiat seorang hamba ketika dilaksanakan itu numpang bahaya-bahaya nanti maksiat itu teu aya perasaan bahwasana Gusti Allah teu apaleun. Di mana di jalma ngalampah maksiat ka Allah taala konsekuensi atawa misalkan hukuman tina kamaksiatanana mungkin teu sabaraha. Dinu paling-paling bahaya itu nyaeta ketika nekatkeun dina hate bahwasana Gusti Allah moal apaleun eta bahaya. Padahal Gusti Allah mah kasifatan wallahu alimun basir. Gusti Allah mah kasifatan maha uningan jeung maha waspada. Tah dina poin anu pertama insyaallah kudu boga rasa hera di mana rek milampah maksiat. Sabab Gusti Allah mah maha uningan. Rek nyumput sakumaha nyumputna rek ngajauhan sakumaha ngajauhanana. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa lima syaa. Rek nepikeun ka mana nyumput wae ge anger Gusti Allah ini. Rek disumput-sumput sakumaha nyumputna Gusti Allah maha uningan. Kita poin anu kahiji, lajeng poin anu kadua soal Allah taala yaitu Adam. Hai turunan Adam. Tub ilayya aqrabuka karamatal anbiya. Kedua soal Allah, hai turunan Adam, tub ilayya, segera tobat anjeun ka kami. Maka kami bakal ngamuliakeun ka anjeun seperti halna kamuliaan yang kasihkeun ka para nabi sarta para rasul. Jadi jalma anu tobat itu adalah suatu martabat anu mulia ku Allah. Nek sakumaha lobana dosa ditilampah asal daek tobat ka Allah dihampura ku Allah. Sakumaha rongkang pasakana loba mau kasalahan mawa dosa tapi daek tobat ka Allah bakal dimuliakeun. Bahkan ketika aya kerentesna pun di hate sanajan can bukti ngalakon amal yang tobatna tapi boga rasa hayang tobat ka Allah berarti eta jalma bakal mulia ku Allah. Komo deui lamun nepikeun kami lampah tobatna. Ai hartina tobat teh tobat teh balik kembali ngarumasakeun dina milampah dosa ngarumasakeun dosa. Milampah salah ngarumasakeun salah hayang balik ka Allah. Tobat ka Allah. Patahan kanjeng Rasul sing seueur maca istighfar. Jadi jalma anu tobat itu mulia ku Allah. Nek sakumaha tadina dosa, nek sakumaha rongkang pasakana ge nalika tobat ka Allah mulia. Bahkan kemuliaan ku Allah disiapkeun pikeun eta jalma karamatal anbiya, kemuliaan derajat para nabi. Itu pesan anu kedua. Ada pesan anu katiluna yaitu Adam, aya turunan Adam insyaallah. La tahwil qalbaka anni fa'innaka in hawilta qalbaka anni akhadalaka fala ansuruka. Surah Allah in anuka tiluna. Hai turunan Adam, ulah nepikeun ka anjeun ngarobahkeun hate anjeun. Ngageserkeun hate anjeun ti kami cik Allah. Ulah nepikeun ka ngajauhkeun hate anjeun ka kami cik Allah. Fa innaka in hawilta qalbaka anni akhadalaka fala masuruka. Cik Allah di mana anjeun hai turunan Adam ngarobahkeun ngagaleongkeun hate anjeun di kami cik Allah maka kami bakal ngacam bakal nyandak ka anjeun bahkan kami moal bisa mere pertolongan ka anjeun. Di mana hati urang geus melenceng jauh dina katampuan Allah Subhanahu wa taala dirinya Allah ngawiskeun
bahwasana ngancam memberikan peringatan ingatkeun Allah moal mere pitulung ka urang. Di mana lamun hate urang itu geus melenceng jauh. Makanya Kanjeng Rasul itu mengatakan di setiap salat itu urang doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Itu setiap salat itu ulah tadi baca eta doa. Soal terkadang hati itu yang orang lagi dah hati, hati terkolbun, kolbun tina asal kata kolaba, hati tina kolaba ini ya pulang balik. Pakai jami kawasolan, makanya saya yang lebihkan benar-benar jejak ancam itu. Karena senantiasa ada dari jalan di waktu senantiasa orang muntang kalau yang tuluy-tuluyan, ya, yang senantiasa hati orang itu benar-benar manfaat Allah. Nu paling bahayanya itu ketika hati terus melenceng jauh, gitu. Bahkan soal Allah kan pala angsuruh kaulah moal kitu ka bisa merek itu ka ajeun ketika hate ajeun geus melenceng ti kami geus jauh. Lu poin pelajaran kaopatna ya itu ada. Laula kitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun mislu ahli ardi lam aqdilu minka hatta tasuddaqani biwa'di wa wa'idi. Muka opat soal Allah hai turunan anak Adam di mana dina poe kiamat datang geus anjeun mawa amal sakabeh amal kahadean ahli bumi kami moal narima cek Allah karena eta amal kahadean anjeun kabeh sehingga anjeun ngabenerkeun tulisan anjeun ku hate anjeun kana janji kami jeung kana pangancam kami. Rek sakumaha lobana amal, rek sakumaha lobana kahadean jaga di yaumul kiamat ku Allah can tampu bakal ditarima. Nah, ka di alam dunia teu ngabenerkeun ngaestokkeun bahwasana bener Allah teh Allah urang. Artina ketika teu ngawujudkeun diri urang bener-bener bahwasana urang teh hambana Allah, nurut dan segala rupa parentan ka Gusti Allah rek sakumaha lobana amal lagi moal ditampa. Maksudna tina ieu keterangan hadis sakumaha lobana orang bilang pangkahadean tapi tadi buka gerbang dua kalimat syahadat. Contoh nih jalma-jalma kafir gitu ya. Jalma-jalma kafir itu mereka meyakini bahwasanya bersedekah itu memang hal luar biasa. Senantiasa berbagi. Itu kebiasaan orang-orang bukan orang muslim pun. Orang-orang kafir pun sok sedekah. Sok barang bere, tapi sakumaha lobana barang bere ketika dibungkus kedua kalimat syahadat maka Allah lam akbilu kaula moal narima jaga dia amal. Termasuk ketika orang bersedekah tina hal-hal perkara anu teu dipikaridho ku Allah. Menang 1 triliun ya 500 miliar disedekahkeun anu moal Boroning sifatnya loba gitu rek sakumaha lobana ge tina hal-hal anu teu jaya teu aya bisa dipikaridho ku Allah moal bahan ditarima. Itu maksudnya poin anu kaopat. Jadi rek sakumaha lobana kahadean jaga di yaumul kiamat ya, lamun teu nepikeun hatekna bahwasana benerkeun ngaestokkeun iman ka Allah dina hati teu dibungkus ku dua kalimat syahadat ya, maka sakabeh eta amal kahadean di bawah turunan anak Adam jaga di yaumul kiamat moal ditarima ku Allah. Itu poin anu kaopat. Yang poin anu kalumana sausna ieu keterangan hadis ya ibnu Adam inni ana razaq wa antal mansur wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatqa'ati bisababi rizqi. Surah Allah hai turunan anak Adam anni anal marzuk saenyana kami teh zat anu mapari rizki cek Allah wa antal marzuk arif anjeun sadaya teh hamba anu dipaparinan rizki kuring numere rizki surah Allah ente narima rizki. Wa ta'lamu anni ufika jeung anjeun geus nyaho bahwasana kami anu nyuponan sagala pangabutuh anjeun. Fala tatruqati bisababil rizqi. Maka kuhalana keun Allah anjeun ulah nepikeun kaninggalkeun taat ka kami ku sabab urusan rizki. Ulah nepikeun ka eureun ibadah ku sabab urusan rizki. Fa innaka antalaqta ta'ati bisababil rizqika aujabu 'alaika uqubati. Soal Allah saupami anjeun eureun ibadah ka kami kusabab rizki anu ditarima ku anjeun ti kami cek Allah
aujabtu 'alaika 'uqubati, maka ngawajibkeun ka kami ka anjeun siksaan-siksaan kami. Jadi tidak ada alasan ibadah sebab urusan rezeki. Karena ibadah itu kewajiban. Sakumaha ribu dan lain sebagainya, tidak ada alasan kita dari ibadah. Anu terakhir yaitu ada bihadli hadhil khisal al-khamsi walakal jannata al-khabar bitamimihi. Ai turunna Adam insyaallah raksa riksa jaga hafalkeun ieu poin 5, maka bakal menangkeun ka anjeun hiji kahadian anu begitu luar biasa nyatana surga Gusti Allah Taala. Nah, hadis nomor 8 ya berarti nunjukkeun bahwasana itu cariosan Allah anu memang dikalebetkeun kana Al-Qur'an. Anu kasebatna hadis qudsi. 5 poin anu sangat-sangat tegas ke Allah ka urang dina saperkawis ngajalankeun kahirupan di alam dunya. Paling sangat paling pentingna mewujudkeun nilai-nilai kehambaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah dikit kali ini tidak benar. Hikayat itu mengrupikeun hiji hikayat kisah hikayatnya sebagai bentuk iktibar pelajaran sama orang menyikapi dina perjalanan ieu hadis, menyikapi dina ieu keterangan hadis bahwasana ya ikhwati dulur-dulur kami la taqtamu ala rizqi wa la yamaukum rizqukum an ta'ati bisababi qouli ta'ala. Anu sangat-sangat paling dibahas dina ieu keterangan hadis itu adalah seputar tentang urusan rezeki. La taqtamu ala rizqi, ulah rek ngarasa sedih, ulah rek ngarasa susah dina saperkara urusan rezeki. Ulah ngarasa hariwa, ulah ngarasa teueug dina urusan rezeki. Bahkan wala yang rangkum rizqukum an ta'ati, bahkan ulah nepikeun ka ngajadikeun urusan rezeki nepikeun ka ngahalangan kana taat urang ka Allah Taala. Sabab naon tingali dawuhan Allah dina Al-Qur'an. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Teu aya hiji makhluk Allah nu ngarayap nuhurun alam dunya kecuali eta bisa ditanggung Allah dina urusan rezeki. Makana ya, kalimat nu paling pertama di hareup ditulisna la taqtamu 'ala rizqi, ulah rek hariwang, ulah rek risau, ulah rek melang, ulah rek sieun dina urusan rezeki. Lamun nabikeun ka boga rasa kene sieun dina urusan rezeki berarti teu iman kana ayat Al-Qur'an. Padahal nakrat jelas di Al-Qur'an wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Teu aya hiji oge, artinya berarti sadayana makhluk Allah mengalangan di alam dunia itu ku Allah mesti ditanggung dina urusan rezeki. Kama ja'atil khabari anna Allah Ta'ala seperti halna ieu hiji ibrah pelajaran kang urang. Gitu ya. Kacaritakeun saya posna Gusti Allah Taala nyiptakeun hiji manuk anu warna hejo. Hiji manuk warna hejo fil hawa pagaweana kitu wae ta manuk teh. Ya. Gitu. Wa ja'ala 'ala dhahrihi ruhan wa tahta batnihi ruhan. Eta manuk nu didamel ku Allah nu warna hejo, di luhureun tongkongna itu aya tombak. Jadi mun aya mah jiga aya cucukan kitu manuk teh. Lajeng watah tabar mihiruhan di sahana beunteungna aya cucukan eta manuk. Wa khalaqahu fil bahri, Allah nyiptakeun laut di laut. Ya'kulu sama kawayaqulu baina asnanihi lahmus sama. Allah nyiptakeun laut di laut anu mana eta pagaweanna laut haipun teh berarti nunjukkeun kana laut anu gede. Kalau bahasa Arabnya maka sama. Ini lamun bahasa hutan, hut mah berarti laut gede. Gusti Allah nyiptakeun laut gede anu mana eta laut gede teh dihandap teh di laut kadang-kadang aya leutik. Gitu. Wa yaqulu baina asnanihi la sama, di mana eta laut gede barang dahar, ngadaharan laut leutik, eta daging laut leutik teh nyelap di sahadatun tuntuna laut anu gede. Wa yadurruhu wa yu'allimuhu wa yakhruju ra'sahu minal ma'i wa yakhruju ra'suhu minal ma'i.
nepikeun ka dina eta caritana eta lauk kusabab mun urang teh mah gitu daging lauk leutik teh nyelap dina buntutna ngajadikeun si eta lauk teh mun jelema teh mah gegerungan nyerieur sabab nyelap banyak nyelap daging lauk dina hanapeun buntut eta lauk nepikeun ka eta lauk gede teh paya khruju suhu minal mai nepikeun ka eta lauk gede teh naek ka permukaan laut nembongkeun sirahna nololkeun sirahna wa yaflahu famu calawak eta lauk gede teh kalawak kemudian fayajibu dalika toiril akbar fayaqulu bi famil yaqulu makana baina asnanihi wa yaqulu arruhani ka'umudaini fil famil la yaqdiru ala mumdihi wa aqlihi begitu eta lauk kaluhur calanap datang manuk mohejo tadi asup kali pahamna eta lauk ngadaharan daging anu nyelap anapeun untuk lauk anu gede begitu rakyat tahu kita manuk hejo bukan katugeng ku cucu kita manuk sabab ku Allah didamel kita manuk warna hejo teh luhur komongan aya samacam cucukan hanapeun beuteung mah aya cucukan jadi begitu rakyat tahu kitu teh ya rakyat cangkrem mun cangkrem teh mah kitu ngaganyol nyela nepikeun ka eta daging lauk nu leutik sahanapeun untuk lauk gede bersih di daharan ku eta manuk hejo gitu ya. Lajeng falamma fana al-lahma min bain asnanihi yatiru fil hawa geus beak pa eta daging lauk anu nyelapna eta lauk anu gede kitu nya laju eta manuk teh yatiru fil hawa'i diberdeui eta manuk gitu ya. Ja'ala Allah ta'ala razaqahu min bain asnanihi anu jadi itibar ka urang ieu hubunganna jauh pisan. Artinya hubunganna jauh itu semua kaulah logika urang. Allah nyiptakeun manuk anu panghirupanana di awang-awang. Allah nyiptakeun laut di dasar laut, tapi aya hubungan ya, aya hubunganana ku Allah eta diciptakeun manuk anu di luhur jeung laut anu di jero laut. Akhirna saling melengkapi laut boga kanyeri dimunculkeun ku Allah ka luhur laut eta manuk dina kaayaan kondisi lapar diasupkeun ka baham lauk anu mana di sahandapeun unggulna aya daging matang ngajadikeun eta lauk gede teu geuning ieu kan itibar keur urang salah seueur nya itibar keur urang padahal contoh cacak dahareuna teh lain sok naraya nu boga jangjang cacak teh nya dahareuna teh angkeun gitu dilakukan ke budak-budak hak anak tereungit nyamuk aya jangan lamun diukur logika eta cacat tidak budak-budak reungit betul mulai kituna tapi ku Allah kan digerakkeun eta reungit teh yang berkeuna cacat gitu ya tungtungna cacat menang rezeki reungit meunang rezekina di jelema bisa tong padahal perkara leutik. Nah, dina hal ieu gitu ya. Negeskeun bahwasana ka urang wa yastariku bisababihi wa yaqulu kullu wahidin min sababan akhir. Jadi setiap makhluk Allah di dalam Allah itu memiliki sebab perantaraan masing-masing. Ngagaduhan peran masing-masing. Sababiana kunaon Allah diciptakeun hiji makhluk Allah namina manuk bet luhurna kudu aya cucukan kana pendetekan itu cucukan ternyata eta teh tugasna eta cucu teh keur ngahalangan laut ya, supaya teu itu bisa nolak eta manuk gitu ya. Sabab tugas hak aneuna eta manuk mah dahareun eta manuk mah aya di kumpulna laut gitu. Wala yatuq wa tayru bila rizqin. Akhirna Allah itu teu netepkeun, teu ngajadikeun, teu nepikeun ka ngantep makhluk Allah. Setiap makhluk nu didamel ku Allah itu mustahil Allah diantep dina urusan rezeki. Fa kaifa yatuqul insanu bila rizqin. Komo deui jelema mustahil ku Allah diantep dina urusan rezeki. Makana ulah boga rasa ngariwang, ya, rasa sieun sieun gitu ya.
Sebab dina saperkara urusan rezeki geus jadi jaminan ti Allah Subhanahu wa taala. Rek sakumaha dihalang-halangna urusan rezeki ai bagian urang mah bakal datang. Rek sakumaha diudag-udagna alin bagian urang mah moal ka berarti nu ngabedakeun itu adalah nilai tawakal ka urang. Nilai totalitas kapasrahan. Tapi lain artinya cicing ngajadikeun diri urang itu santai, penuh santai, sangat-sangat santai. Nah, itu usaha kekasar ikhtiar ya. Gitu. Da manuk kieu tadi ku Allah dijieun ya aya proses berenang, aya kakalayapanangan gitu nya. Aya proses ikhtiar. Mangih jeung teu na eta mah Gusti Allah. Hasil jeung teu na eta mah lain mah. Nu penting tadi manuk teh dibere jangjang keur ngageleng. Jelema dibere suku, dibere leungeun, dibere otak keur mikir. Ya. Lain artina nepikeun ka cici, we tawakal gae saya nepikeun ka dinya mah eta mah martabatna ge martabat wali aya geus kitu dari ci kayak gitu daratan soalnya. Ai pangkat bangsa di urang mah kepada aya usik mali kana kadinya. Ngan ulah santai nepikeun ka ngabedakeun bahwasana nilai-nilai tawakal urang. Seperti seueur ya, sebagian para ulama menjelaskan tidak saperkawis tentang nilai-nilai tawakal. Salah sawiosna dikutip pendapat Al-Imam Syekh Abu Bakar bahwasana beliau itu nyebatkan tawakal ala arba'ati awjuh. Jadi nilai tawakal itu tingkatan tawakal jalma itu ya 4 rupa maksudnya. Yang pertama tawakal ala khalqi, jalma masuk tawakal tawakal makhluk. Kedua tawakkalu alal mali, cirina jelema teh sok aya di antarana tawakal kana harta. Aya deui jalma teh wa tawakkalu ala nafsi, sok boga rasa tawakal kana diri. Terakhir nu kaopat wa tawakkalu ala rabbi, cirina jalma sok tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Nu pertama cirina jalma sok doleh tawakal kana urusan makhluk. Tawakal ka makhluk mah biasana sok timbul hiji patekadan dina hatena madam mafulanun falakan muli. Cirina jalma sok tawakal ka makhluk mah biasana dina hatena sok aya perasaan samodel ieu salila aya keneh sia anu mah kuring moal nepikeun ka sangsara. Jelema sok tadi salila keneh aya si A si B mah kuring moal susah. Salila keneh aya kolot mah kuring moal tipu. Salila aya sila si bema kuring moal sangsara. Itu gambaran di jalma sok tawakal ka makhluk. Muka dua aya di golongan jalma anu sok tawakal kana harta. Biasana timbul hiji patekadan yaqulu madha ma'mali katsiran fala yadurruni syai'un. Salila kami boga keneh harta mah moal aya mantak pibahayaan ka kami. Sok toleh muncul kaos itu jelema mau terbuka duit ya terloba duit terbuka duit malah ya turun syai'un dikeun ka sok muncul hiji patikadan di hatena teh nya tenang da loba moal bisa bahaya moal mantak nanaon moal anu ya sabab eta teh geus nawakalkeun dirina kana urusan harta aya deui golongan jalma sok tawakal kana diri. Tawakal kana diri nanti samodel kumaha wal mutawakkalu ala nafsi yaqulu madza majasa disonikan fala yanqusu fi syai'un. Salila kami sehat mah masih keneh bisa kami neangan naon-naon anu dikahiyang kami. Berarti eta tawakal kana urusan awal. Tawakal kana sehat. Tahdil poin tawakal eta ternyata fal mutawakkalu nyawa hakikatu wal mutawakkalu fa hadhihi salah satu tawakkalul jamil. Ternyata tilu tawakal teh nu samodel teh eta teh ciri jalma tawakal anu geus nyan. Tawakalna jalma bodoh gitu. Tawakal ka makhluk, tawakal ka harta, tawakal ka awakna. Nu penting mah sehat rezeki mah aya di hareup. Ya. Nu penting mah awakna sehat rezeki mah aya di
Berarti ya teh geus tawakal kana awal. Tapi ketika dibuka ku para ulama mah gitu nya, itu fahadis salah satu tawakalul jahilin warengan mah gitu teh tawakalna jalma nu geus. Artinya jahilin itu tak bodoh pas nah terus satu ayat tawakal malus tawakal kumaha karena urusan kehidupan yang kaupat gitu buat tawakal ala Rabbi tawakal ka Gusti Allah gitu ya. Tah jadi najal tawakal ka Allah mah bakal timbul dina hatena itu la ubali ya asbah ghaniyan am faqiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa syaa. Tawakal ka pangeran mah di hatena bakal muncul hiji perkataan ya. Nu penting mah kami ikhtiar rek jadi beunghar rek jadi miskin ge ah paduli saya mah ya. Nu penting mah saya mah pasrah ka Gusti Allah. Kumaha we kumaha Allah nu penting saya mah ikhtiar nek urusana beunghar mangga ai Allah ngarasakeun. Rek jadi miskin ah mangga we kumaha Allah ngarasakeun. Nu penting kuring mah ulah nepikeun ka teu ikhtiar. Tah tawakal sama modal itu disebutna tawakal jangan aya isian. Berarti salam ieu bisi gitu nya di antaranya. Murni ku batur kadang-kadang pribadi punya sok itu. Dan kada duit masuk asal gejeug asa tenang. Awak tersehat asal gejeug asa bakal marah karengan masalah. Jadi dijadikan acuannya itu lain sehatna, lain beunghana, lain miskina, lain lobana, lain saeutikna. Nu penting ikhtiarna, usikna, gerakna, malingna, artinya rek jadi kitu, rek jadi kieu kayak pasyahat fa inna ma'i rabbi ma ya Allah gimana kumaha Gusti. Jadi na urusan rezeki. Yang jadi dengan masalah urusan rezeki terkadang orang dikaitkan pada sejumlah nominal bahkan tersaeutik jalma eureun ibadah urusan gara-gara rezeki. Kalau ibadah gara-gara rezeki loba tersaeutik jalma nepikeun kacul ibadah gara-gara urusan rezeki. Jadi sombong gara-gara rezeki. Ya. Rasa maneh sabab rezeki. Tah dina urusan rezeki ternyata dampak dina efeknya itu sangat-sangat luar biasa. Urang perintah yang bedakeun antara urang nu geus aya usian jeung nu acan teh kari tagak di soal. Urang posisi. Nah, sok ajeun merenah keneh di urusan kana. Tapi awas tadi artinya aing urusan jeung orang mah baik artina pasrah we teu usaha teu gawe teh ikhtiar saha itu. Lain ngagambarkeun hiji Allah anu tawakal gitu. Tapi eta mah nyerah pasrah di awal gitu. Lain tawakal mah aya urus lahirian. Sukuna ka indikeun kalempangkeun leungeunna ngagawekeun pikiranna ngagawekeun. Ngan anu ngabedakeun mah kitu nu kudu dipem ku urang mah hasilna sakitu. Hasilna tah keur urang mah aya usia bisa dikedena meureun di awalan dunia anu halus. Di mana dina waktu isu-isu sakumaha yang dina Kanjeng Rasul. Lamun aya gampang dina urusan rezeki mah gitu kan. Isu-isu dari pentari lah Pak. Di pabatahan Kanjeng Rasul sing sahaja mah maca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah 100 kali maka tidak ada sapoe mustahil saya saja mah dina eta poe teh menang rezeki. Tergantung apa yang dia niatkan. Aya duit Allah bakal bayar. Aya pangkat Allah bakal bayar. Sore kenapa? Isu 100 di subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Itu dina urusan rezeki. Kalau seandainya memang hirup urang teh ngarasa teh pabelit we di urusan rezeki. Padahal geus loba kabogodo pikiran urang teh. Seolah-olah hirup ieu teh urusan rezeki. Padahal sejatinya hirup urang mah urusanna dina masalah ibadah. Mustahil Gusti Allah ngantep hambana salame eta hambana daek
ibadah. Tapi terkadang orang sok mempertanyakan orang terasa ibadah teh geus hayong bae atawa tiba baheula alhamdulillah ibadah mah rasa teh cangeureun. Tapi dibalikkeun kana urusan rezeki rasa teh naik-naik. Kudu dievaluasi naonna. Lain rezeki nu teu daek datang tapi ibadah urang kudu ya mah kadang-kadang masuk oleh pertanyaan teh gitu urusan rezekinya tidak datang merasa teh ibadah mah da eukeur ieu ge ngan aneh ieu rezeki urang tidak datang nu kuduna dipertanyakeun mah lain rezekina tapi ibadahna sabab tadi semakin urang deukeut semakin urang halus semakin urang nyampurnakeun dina urusan ibadah ku Allah teh diciptakeun urang teh geus halus-halusna di antara makhluk-makhluk Allah anu sejen. Kan sok ulah paribasa ngait-ngaitkeun dina urusan masalah rezeki kanu jalma sok ibadah jeung kali jalma nu tara ibadah. Sabab puguh deui bagianna lain bagianna. Jalma nu sok ibadah datang rezekina eta mah nikmat. Jalma tara ibadah tapi boga rezeki kadang urang nekankeun eta rezeki. Nah, tapi tara ibadah bahkan sok piraja muncul kana ibadah eta mah peringatan nu datang katanya. Ai jalma nu sok ibadah mah datang tah milik rezekina nikmat kasebutna. Jalma tara ibadah, cul kana ibadah tapi datang rezekina peringatan nu datang teh Gusti Allah lain nikmat. Tak ulah sok boga paribasa ngait-ngaitkeun ka jalma nu tara ibadah paekan itu ulang salat. Urang marasa teh urang kumaha tapi si anu mah tak ulah teh kitu. Nah, seolah-olah eta teh ngalengitkeun nilai keyakinan ka Gusti Allah bahwasana cek Allah tadi annar razaq wa antal marzuq yang Gusti Allah teh zat anu maha paparing rezeki urang mah hiji hamba anu dipaparingan rezeki. Maka nu jadi kesimpulan poinna dina urusan rezeki mah lain di budak-budak nu ngaran-ngaran sumber ti rezekieuna tapi budak-budak mah nu mere sumber rezekina. Hayang seimbang terkadang memang butuh prosesnya luar biasa. Kadang orang kalau bakal bodohna teh kan gitu. Diudag-udag teh sumber di duitna lain di tiangan teh lain anu ngajadikeun sumber duit. Kadang-kadang di tiangan teh pulopana lain anu di tiangan teh rumaha beupana. Makana loba nu kabobodo, loba nu kajebak, ujung-ujungna capek. Ujung-ujungna teu hasil. Getol-getol hijau tuluy lila-lila capek jadi kesimpulan dengan seperkara urusan rezeki itu lain sambung ma'arokah luar biasa pangkat jabatan seseorang sabab tertutup kemungkinan hiji hal anu mustahil min Allah sabab Gusti Allah mah kasifatan sifat wenang ai sifat wenang teh kan fi al-kulli mumkinin au tarkuhu ngajadikeun hiji perkara nu tadi teu aya jadi aya ngajadikeun perkara nu tadi aya jadi teu aya teh berlaku nanti di alam dunia karena kan di pepatahan ke Allah ngadoa gitu nya ka Gusti Allah make kalimat asmaul husna walillahil asmaul husna kayak ngatokan kalimat asmaul husna saya dina urusan rezeki ayo baca dina asmaul husna teh aya naon zat ya hiji asma Allah anu 48 tali dina urusan rezeki ya Razzaq ya Wahhab ya Razzaq ya Wahhab tuh saya bisa dina urusan karena setiap jelema tinggal-tinggali ya saat-saat kondisi airnya versi simpuring ya ieu loba nu singha ulang-ulang itu memang dina urusan rezeki sabab berencana lebih memperbanyak tak ada orang makan sadar kudu dijadikan hiji keyakinan itu bukan serta-merta orang memaksa supaya neangan sumber duit tapi teangan mah menjadikan eta sumber duit nya saha Gusti Allah pusing mah kudu gerak mah kudu ikhtiar mah ya harus maksudnya hanya saja mungkin lebih dihalus diperhalus gerak-gerak tebelan dari masalah zikir, sholat, betik, sunnah itu tak hal-hal model gitu bisa ngajadikan rezeki kurang kaya bari barokah
lain lombana jangan teh lombana awetna nambah kenaon begitu sebab tadi loba ya bari ibadah mah lain nikmat tapi pangancam peringatan seetik beribadah tadi mustahil ku Allah mengalami. Mudah-mudahan tina aya hadis yang ngaregreukeun ka urang yang saperkara urusan masalah rezeki. Jadi ulah nepikeun ka boga rasa melah, rasa hariwang dina urusan rezeki. Hanya saja ulah nepikeun ka ditinggalkeun nu ngaran jadi aktivitas nu bisa dilakonan umumna. Baik aktivitas lahiriah ngalakonan urusan rezekina, baik aktivitas di jero imahna ketika orang diberi kesempatan bisa zikir, bisa wirid, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Itu ya. Selalu dengan tujuan supaya orang terdugikan karena martabat anu mulia Allah Taala kayak dirinya. Kita tina hadis nomor kasalapan, ya, naon pengarang hikam diberi hikayatna itu dina masalah urusan rezeki. Sabab memang tiba-tiba permasalahan klasik sebenarnya kadang-kadang dalam norma hidup itu tentang uang ya. Jadi bagaimana hidup itu dengan uang padahal ya, kerja macam mengestuni benar yang harus Allah Taala lain semata-mata di urusan duit. Geus nepi mah kana martabatna, geus nepi mah ka Allahna, geus deukeut mah ka Allahna ya. Moal kurang, moal kakurangan gitu. Hikayat dari selanjutnya carita deui dina urusan saperkara rezeki Ibrahim bin Adham. Ieu mah singkatna dia bilang ini sekarang didongengkeun kuring bahkan dia sering didongengkeun. Jadi Ibrahim bin Adham itu salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Anu mana memang anjeunna itu berencana rek niat indit ka hajian. Indit hajian gitunya, hanya saja beliau itu tidak punya uang. Akhirnya mereka baca satu kitab macam-macam hiji kitab nebikeun ka eta Ibrahim bin Adham itu bahwasana nikahkeun bahwasana Allah tidak bener dat anu mapanin rezeki. Dat anu mapanin rezeki. Nebikeun ka eta Ibrahim bin Adham bahwasana ajeuna nikahkeun lamun bener Allah Subhanahu wa taala dat anu mapanin rezeki saat ayeuna kuring ini tertinggalkeun segala rupa jadi aktivitas kami. Dan ada yang urang orang-orang itu utang. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu mangkat ke guha. Bahkan diceritakan di atas guha Ibrahim bin Adham di guha di panggung dulu aja di liang eta guha. Mun diurang balik dahana punggung Tom Thomas. Ya, kicing di jero guha di panggung dulu. Tapi di nuhate eta Ibrahim bin Adham gitu ya. Senantiasa mereka ngayakinkeun bahwasana bener terus Allah teh dan anu bakal mapan rezeki bener betul Allah teh moal ngantep ka apa-apa Allah bener terus Allah teh moal ngantep urusan manusia dina urusan rezeki timbul pertanyaan itu. Akhirnya Ibrahim bin Adham mangkat ke jero guha di jero guha turun cai hujan kan dina hante Ibrahim bin Adham anggar we kitu bikin. Ternyata sekenyareona Gusti Allah benar baik aya sekelompok para pedagang ya. Sekelompok para pedagang mawa daganganana rek balik tas dagang kapegat hujan cek pamimpin eta kapilah dagang teangan sakira-kira tempat nu bisa ngieukeun barang dagangan urang ieu ulah nepikeun ka hujan. Akhirna eta rombongan kukuridingan neangan duha panggih pisan aya duha anu di jerona ya Ibrahim bin Adham. Suf ka eta jero guha ya. Begitu arasup ka jero guha katingali aya Ibrahim bin Adham di jero guha keur cicing wae. Cek eta pemimpin kafilah dagang ditanya, "Ai anjeun saha?" Ibrahim bin Adham teu ngajawab, cicing we di jero hate teh bener teh si Allah bakal mapan rezeki ka kafilah. Cek eta pemimpin kafilah dagang tanya, "Ieu tanya cenah saha ieu?" Ditanya ka eta pemimpin kafilah dagang tanya, "Sahari bapak di mana kawin asal anggar we Ibrahim bin Adham teh cicing wae." Dari itu dina hatena Ibrahim bin Adham teh anggar bener Allah teh bakal mau rezeki bener teu gitu we jeung gitu.
Pikir ke akhirnya cek eta pamimpin kapilah meureun geus heubeul ieu jelema teh hiji di jero bulan teh kalaparan iriseun meureun kahujanan nepikeun ka teu bisa ngajawab ngomong teh coba pangjieunkeun dudukan meh haneuteun nepikeun ka dipangjieunkeun dudukan di nu hatena seuing Ibrahim bin Adham teh bener Gusti Allah teh ngareris rek sakumaha kuring nyumput ge ku Allah diudag-udag ku rezekina kuring kahujanan datang sorangan cek Ibrahim di rumah teh ditanya deui ku eta rombongan teh bapak teh saha kawin teh di mana anger teu ngajawab kumaha cek pamimpin datang daragang karunya deui meureun lapar ieu jelema teh coba kaluarkeun bisi aya teh sadahareun cek rombongan eta pangboran sesa nuweuteun ge aya keneh bijilkeun dibijilkeun eta roti disogrokeun ka hareupeunana di nu hatena Ibrahim bin Adham seuing bener ya rezeki yang bagi sorangan cek eta nyodorkeun teh mana bapak geura tuang aya tos lapar mah hawatos mun pengraos teu seuneung ngadur bisik bade ngopi nya ngopi di pangdamel tah ieu rotina Ibrahim bin Adham seuing di mana bener di Gusti Allah kuring rek sakumaha nyumput lagi di udag-udag kuris cek pamimpin eta rombongan kumaha karunya teuing meureun leuleus di kaduga nyokot-nyokot acan disodora di wak-wak ya disodora di wak balem we Ibrahim bin Adham teh nya geus teu kungsi lila kitu nya karunya teuing meureun di kaduga calangap didongkel begitu calawak wow gitu nya kakara ngomong hehe teh seuring kumaha cek pamimpin edan akhirna Ibrahim bin Adham nekatkeun bahwasana sakumaha nyumput teh tadi ngagambarkeun milikna urang mah teu kudu diudag-udag capek geus bagian rezeki urang mah teu kudu diudag-udag rongkang pasaka nu penting cumponan naon anu jadi dasar bahasana tawakal ka Gusti Allah Ibrahim bin Adham naon upaya ikhtiarna ini imanna sabab ti imanna geus mawa hiji keyakinan hiji pertanyaan benar itu ya Allah teh bakal ngari sekian ini tentang suku ngalengkan ikhtiarna naon deui neangan duha itu bentuk ikhtiarna geus manggih duha asup ka jero duha geus di jero duha wirid we ka Allah bener teu Gusti ari Gusti teh nya angkal rozak teh bener Gusti teh datang momen kitu we Ibrahim bin Adham ulah diukurkeun ka urang ayeuna kitu nya geus kamana geus kamana ada kuringnya ulah warna diturutan hari kieu bisina tungtungna ke paeng nu manggihan paeng kene kalaparan artina ieu pelajaran kan ke urang ibrah ke urang bahwasana eta diyakinkeun ku urang nu geus kumpul milik rezeki urang mah bakal datang tanpa harus bersusah payah nu lain bagian nu lain milik urang rek sakumaha diudagna make kapal sekalipun lain milik rezeki bagian urang mah moal nepi bahkan kata ulama-ulama ahli sufi itu rek sakabeh jelema alam dunia ngahalangan milik rezeki urang bakal keselekan tapi rek sakabeh jelema alam dunia mangupayakeun naon anu lain jadi bagian urang moal katarima jadi nu ngabedakeun anak jelema nu digawe itu akal eta gitu ya dan urang mah sok loba kabobodo teh loba teuing ngagawekeun fisikna tanpa ngagawekeun hatena coba hatena Allah digawekeun mah nya tawakalkeun ka Allah pasrahna ka Allah dan bentuk lahiriahna itu harus senantiasa ada sebab salah saumpamana misalkeun teu pisan-pisan buktosna aya ngoloyo kagambarkeun kacontohkeun tadi manuk dibere jangjang dan apak-apak sangkan Ibrahim bin Adham dibere suku din ka hiji tempat cek anjeunna moal aya yang mendatangkannya tapi ternyata rencana manusia Allah begitu teu diantep ku Allah teh makanya tadi ulah rek mariwang ulah rek kelang di urus rezeki salama aya deneh dibere suku mancang manfaatkeun suku urang dibere keneh leungeun manfaatkeun leungeun teu bisa ngagunakeun suku jeung leungeun dibere akal gunakeun akal urang geus teu bisa akal urang gunakeun hate urang gampang-gampangna niatan ikhtiar zikir Allah mustahil jelema getol diri itu kalaparan
Sebab kamakola salah sawios ulama ahli tasawuf ketika orang nekatkeun zikir orang sebagai bentuk ikhtiar daripada ikhtiar yang deket na orang ka Gusti Allah, maka ku Allah ge bakal dijamin jeung sagala-galana ya. Ngan loba antara lebih mah sok loba tanda tanya. Kamu mau lebih gitu banyak mesej batan lebih kalau nyarekan anu mere wiridna dah wirid bahayo beunghar hanteu. Salah berarti wiridnya gitu nya. Naon nu salah lain wiridanana nu maca wiridna nu salah. Ya. Mudah-mudahan ada motivasi ubar urang sana tadinya teu kudu rongkak pasangkatna, teu kudu gayana, teu kudu mewahna, teu kudu lobana. Paling penting benar-benar karena bisa orang cara itu manfaatkeun ngejemput sesuatu anu memang menjadi ketentuan dasar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan orang kesumping di masing-masing perangkat kayak tempat itu kan dengan segudang harapan sudah baik menang barokah gitu kan, sehingga dosa gawe orang jadi barokah, rezeki orang jadi barokah, itu kasar orang jadi barokah. Ya, termasuk orang campur gaul dengan ulama, bahas di kalangan para alim ulama, mudah-mudahan orang kita cerita barokah ya para ulama. Sholat wa ilaihi al-marji wal ma'ad subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.